Halo pemirsa, Abdi Muhammad Oktavian Syawal hadir di Payunan Anjeun. Seperti biasa, Abdi bade nyanggakeun beja-beja panganyarna nu keur rame diperbincangkeun ku masyarakat. Pemirsa, jumlah korban anu maot alatan banjir bandang di Denpasar Bali nambahan jadi 14 orang. Banjir bandang nu kejadian Rebo kamari teh nyisakeun rasa trauma pikeun para korban anu selamat. Puluhan personil TNI jeung Polri diturunkeun pikeun ngabersihan letak jeung runtah akibat terjangan banjir anu ngagebrus ka daerah Tohpati dan Pasar Timur, Bali. Di daerah Siulan, kaseueuran wangunan indekos anu paling karendapan banjir, lantaran jalan Siulan teh caket kana sisi walungan leutik. Ayeuna warga anu karendapan banjir di Tohpati, anu henteu jauh ti jalan Siulan, geus ngungsi ka posko pemukiman. Saeutikna, aya 52 urang warga anu ngungsi ka posko ieu, sedengkeun di Sasana Tarung Derajat, Desa Kesiman puluhan deui ngungsi ka posko Kartalangu. Banjir bandang anu kajadian Rebo kamari nyisakeun rasa trauma pikeun para korban anu selamat. Sababaraha imah di Jalan Wiraraja, Kecamatan Ubung, dan Pasar Kaler, kerusakan parah akibat diterjang banjir. Tina belasan mobil warga anu numpuk jeung kabalik, kaciri kumaha gedena kekuatan banjir anu ngagebrus ka eta wilayah. Numutkeun cerita korban banjir, jangkungna cai banjir bandang teh nepi ka hateup imah. Sanajan ayeuna cai geus surut, tapi loba warga anu masih keneh karandapan trauma sarta sieun lamun kajadian sarupa bakal datang deui. Warga ngaharepkeun aya bantosan ti pamarentah jeung instansi anu patali pikeun ngabantosan ngabersihan imah-imahna tina runtah banjir supaya bisa dihuni deui. 5 orang pelaku anu ngabakar 2 unit eskavator di kawasan tambang Tanah Kaolin, Asahan, Sumatera Utara. Akhirna katangkep saenggeus kalakuanna karekam ku CCTV. Polisi manggihan bedi rakitan jeung bom molotov ti para pelaku. Ieu teh rekaman tina kamera CCTV di lokasi tambang Tanah Kaolin di Bandar Pulau Asahan nalika para pelaku asup sarta ngabakar alat berat eskavator. Salah sahiji pelaku oge katingali diduga bari mamabedil pikeun matak sieun ka anu jaga peuting. Sanggeus 2 eskavator kabakar, para pelaku anu geus karekam CCTV teh langsung ngungsi. Saenggeus nampa laporan ngeunaan kajadian ieu, unit gabungan Jatan Polres Asahan jeung Polda Sumut akhirna berhasil nangkep 5 urang pelaku ti lokasi beda-beda. Dina panangkeupanana, petugas oge manggihan 3 pucuk bedi rakitan ti pelaku anu digunakeun waktu ngabakar eskavator. Kalima pelaku nu berinisial DP, WAM, MEP, SI, jeung RA ayeuna geus diamankeun babarengan jeung barang bukti sejenna. Ayeuna, kalima pelaku geus dibawa ka Polda Sumatera Utara pikeun dipariksa. Ngeunaan bedi rakitan nu digunakeun ku pelaku oge bakal dipariksa ku tim Inafis Polda Sumatera Utara. Polda Jawa Barat netepkeun 29 tersangka pelaku kerusuhan dina aksi demonstrasi anarkis anu kajadian teh tanggal 29 nepi ka 3 September 2025 di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dina konferensi pers anu dilakukeun ku Polda Jawa Barat, dina 156 urang pendemo anu geus diamankeun. 26 urang diantarana ditetepkeun jadi tersangka lantaran kabuktian geus ngalakukan aksi anarkisme. Numutkeun katerangan ti polisi, dina hasil pendalaman, para tersangka teh kabuktian aya patalina jeung jaringan ti luar negeri. Eta kabuktian dina ayana aliran dana ti luar negeri ngalewatan dompet digital ka salah sahiji tersangka sebesar puluhan juta rupiah. Dana eta kacida kuatna dipake pikeun ngalakukan aksi karusakan jeung karusuhan di Kota Bandung. Tina leungeun para tersangka, polisi oge manggihan buku-buku anu sina ngajarkeun rasa benci ka pamarentah, akun media sosial anu provokatif, oge bom molotov jeung petasan. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, ngajelaskeun yen tina 20 tersangka teh asalna lain ngan ukur ti Bandung wungkul. Tapi aya oge asalna ti Sulawesi, Jawa Timur, jeung Jakarta. Hiji wangunan anu dijadikeun gudang suku cadang kendaraan bermotor leuleus diduruk ku si jago beureum di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dina Minggu isuk-isuk keneh. Pikeun ngungkap aktor intelektual anu jadi panggerak masa perusuh, Polda Jabar ayeuna keur koordinasi jeung Polda Metro Jaya jeung sababaraha polda sejenna. Haseup kandel ngaguludag luhur di lokasi kajadian. Lantaran loba bahan anu gampang kaduruk, seuneu teh gancang ngabalukarkeun sadaya wangunan kabakar nepi ka tumpur dilalap ku si jago beureum. Pikeun mareuman seuneu, petugas pamadam kebakaran Kabupaten Bandung nurunkeun 6 unit mobil pemadam. Petugas oge terus ngarempug ngalawan seuneu, nepi ka aya hiji petugas anu kudu digawa ka rumah sakit lantaran ngalaman sesak napas kusabab haseup kandel. Alasan kajadian keneh dina panyalidikan. Teu aya korban jiwa dina musibah ieu, tapi nu boga gudang ngalaman karugian ngahontol ratusan juta rupiah.
Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menang giliran nyerita sababaraha waktu kapengker dina sidang umum PBB. Netanyahu nyerita ka forum anu hampir kosong sabab rea pisan diplomat jeung para pejabat anu ngalakukeun walkout. Para diplomat jeung pejabat ti rupa-rupa negara milih kaluar tina rohangan sidang umum PBB nalika Perdana Menteri Zionis Israel nyerita. Maranehna walkout minangka wangun protes kana agresi penjajah Israel di Gaza. Netanyahu sumpah yen Israel bakal ngarengsekeun naon anu disebutna pagawean di Gaza. Anjeunna marentahkeun militerna masang sora panggro di jalur Gaza pikeun nyieurkeun pidatona langsung ka warga Palestina. Tapi hampir kabeh delegasi ninggalkeun rohangan. Maranehna teh diplomat jeung pejabat di negara-negara Arab jeung Muslim. Dituturkeun ku wakil negara-negara Afrika jeung sababaraha negara Eropa. Aksi walkout ieu nandakeun yen Israel beuki kapencil ti panggung internasional. Netanyahu anu ayeuna ngahareupan dakwaan kajahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional ngan ukur boga saeutik sakutu kaasup Amerika Serikat.